Wilujeng sonten pamirsa. Tepang deui sareng simkuring dina acara Lensa Bandung. Kumaha wartosna dinten ieu? Mugia sadayana aya dina kawilujengan sareng tetep semangat. Upami nyarioskeun gaya hidup sehat, warga Bandung mah parantos teu kedah ditaros deui. Komo upami dinten pere seueur pisan anu kaluar bumi kanggo olahraga. Tapi terang teu, di wewengkon Bandung Wetan aya hiji tempat anu unik pisan. Tah ieu pisan anu dinamian Gasmin atau Gasi Bumini anu aya di Antapani. Kapungkur mah ieu tempat teh diresmikeun khusus kanggo sarana olahraga wargi. Nanging ayeuna Gasmin gaduh daya tarik anu benten. Upami enjing-enjing lintasan lari teh pinuh ku warga anu sumanget olahraga. Upami parantos sonten, suasana teh robah total. Aya sate, gorengan, sareng rupi-rupi jajanan anu parantos mimitina ngagoda. Sigana mah semangat dieu teh seueur anu gugur di dieu. Dinten ieu, tim simkuring ngajak hidup sadayana ngurulingan Gasmin. Urang tinggal kumaha antusiasme warga anu olahraga, urang cobi jajanana, dugi ka ngobrol sareng padagang, sarta nu nganjang ngeunaan alesanana nah Gasmin janten tempat favorit nu aya di Antapani. Laras kitu, kulinerna langkung kiat tibatan semangat olahragana. Hayu urang langsung wae gabung sareng rekan simkuring anu parantos aya di lapangan. Mangga rekan Ufaira sareng rekan Kirana. Hatur nuhun Alicia. Nah, pemirsa sadayana, simkuring sareng rerencangan simkuring tos aya di wilayah Gasi Bumini atanapi nu sok disebut Gasmin. Nah, saatos olahraga biasana para pengunjung teh sok ka dieu sabari ngaraosan dahareun jeung inuman nu aya di wilayah ieu. Nah, di kawasan ieu teh bapak dagang kaki lima anu nawarkeun berbagai jenis kuliner. Aya jajanan tradisional, aya camilan, aya emamen sareng inuman segar anu kasadia dina harga anu cukup murah. Nah, pemirsa sadayana, hayu ngiring arurang jajan jeung ngaraosan babaraha dahara nu aya di Gasmin. Nah, pemirsa sadayana, arurang tos aya di salah sahiji nu icalan di Gasmin. Ayo kita wawancara. Halo Mang, sareng Mang saha di dieu teh? Sareng Mang Adit. Sareng Mang Adit. Nah, atau sabaraha lami Mang Adit teh icalan di Gasmin ieu teh? Alhamdulillah tos genep sasi genep tahun pangintennya. Oh, mohon. Kan Mang teh icalan teh pocina. Nah, menurut Mang teh poci naon anu best seller di dieu teh? Oh, anu resep di icalna gitu Ya, nya. nu di icalna. Panginten lemon, leci, sareng Milo, panginten seueur nu meser mah gitu. Menurut Mang, kumaha pangaruh keramaian di Gasmin ieu teh terhadap penjualan Mang? Seueur jajaneun panginten gitu. Kita jajaneun nu nya sepi we panginten. Mohon. Nya, gitu. Cekap. Hatur nuhun, Mang. Halo pemirsa, ayeuna arurang aya di icalang anu kadua. Hayu arurang wawancara. Boleh jeung santen, Mang. Jeung santen oge. Sareng saha namina? Kang Kevin. Oke, Kang Kevin. Mang abi bade tumaros. Mang tos sabaraha lami icalan hotdog ieu? Alhamdulillah di dieu teh tos icalan sataun nanggung panginten. Rasa naon nu sok best seller biasana Mang jual teh? Mozzarella coklat atau atanapi mozzarella kentang raos pisan eta pokona. Kudu dicobian berarti. Kudu dicobian gaskeun ka darieu. Gaskeun atuh. Menurut Mang, kumaha pangaruh ramena Gasmin ka icalan Mang ieu? Alhamdulillah ngaruh pisan nya kangge UMKM gitu kangge di darieu teh nya ngaruh pisan lah gitu. Cuma lamun di pasaran wae mah ngaruh pisan. Oh iya, terus hatur nuhun ya Mang. Bade mah di Nah, pemirsa sadayana, simkuring sadaya rencangan tos beres kulinerana. Sakayeuna arurang bade nyobian si kuliner. Nu kahiji arurang meset Poci, aya teh poci anu original sareng teh poci anu susu. oke. Ku arurang cobian ya. Ieu ngeuna pisan soalna nuju ceket-ceketna. Abi ge nuju haus pisan jadi Nuhun. Sok lanjut teh nu kadua.
Dia kondok ya, pemirsa. Kalau orang cobiannya, sudah. Dia kondongnya ngeunah pisan, raos pisan sadayana. Pegat-pegat eta. Rasana teh saus pisan, terus aya lada-ladana di saos ieuna, terus aya rasa norinanya ieu di luhur-luhurna. Pokona mah raos pisan sok sadayana lamun hoyong ka dieu nyobian kudu nyobian. Nah pamirsa, ayeuna arurang balik ke rancangan arurang anu di studio. Alicia, mau enggak? Hatur nuhun rekan Ufaira sareng Kirana. Salajengna urang gabung sareng rekan Abi anu aya di tempat olahraga Gasmit. Mangga rekan Alicia. Hatur nuhun Alicia. Nah pamirsa, abdi di dieu nuju aya di kawasan Gasmin atau Gasi Bumini. Suasana sonten ieu kacida ramena. Ieu wewengkon tos dipinuhan ku masyarakat ti rupa-rupa yuswa. Aya nu sumping kanggo olahraga atanapi ngan saukur ngaraosan suasana sonten. Di Pengkar Simkuring katinggal aya warga anu nuju main bal, aya nu nuju main basket, atanapi ngan saukur calik santai. Henteu saukur janten tempat olahraga, Gasmin ieu jadi tempat kanggo masyarakat ngawangun gaya hirup anu sehat tur aktif. Hawa sore anu seger sareng fasilitas anu cekap merenah ngajantenkeun ieu tempat salah sawios pilihan favorit masyarakat kanggo ngisi dinten masyarakat kanggo kegiatan anu positif. Nah pamirsa, simkuring di dia nuju sasarengan sareng salah sawios pangunjung anu rutin olahraga di dia. Nah, wilujeng sonten Akang sataacana di dia abi sareng Akang saha? Saya Reza Valvibowo, biasa dipanggil Reza. Nah, biasa dicaritakeun parantos sabaraha sering Akang olahraga di Gasmin ieu? Kanggo abdi nyalira sih ngan hiji nepi ka 2 samingguna teh ku sabab Gasmin teu sering teuing siga nya si jalanna teu si mulus tiga tamkor lapangan anu aya di tengah kota aduh hilap abdi ngaranna tapi intina Gasmin teh teu ngan jadi second choice kanggo abdi gitu. Lajeng naon anu ngajantenkeun Akang milih Gasmin janten tempat olahraga? Pertama kanggo recovery, kaduana caket di bumi, katiluna kanggo nyantai sih sebenarnya mah gitu. Numutkeun Akang sabaraha merenah Gasmin teh jadi tempat olahraga? Kanggo abdi mun dilebetkeun karena rating ti hiji nepi 10, Gasmin kaasupna kana 6/10 kanggo mun ti abdi. Oh iya. Mangga hatur nuhun ya Kang. Ya sangsuna. Sakitu wae ti segmen olahraga, mangga balik deui ka rerencangan simkuring anu aya di studio. Hatur nuhun Alicia. Salajengna urang gabung sareng rencang urang anu geus aya di Gasmin anu bade ngawawancara hiji pengunjung dina Gasmin. Mangga rekan Keiza. Hatur nuhun Alicia, ayeuna simkuring aya di area ulin di sabudeureun Gasi Bumini. Saparantosna olahraga sareng kulineran, aya oge pengunjung anu milih nyiapkeun waktos sareng kaluargi atanapi rerencanganana. Suasana anu merenah sarta kabuka ngajantenkeun warga betah di dieu. Kawasan ieu oge jadi tempat kumpulna warga antawis silaturahmi antawis sasama. Dina simkuring tos sareng salah saurang pengunjung anu nuju menikmati suasana di Gasi Bumini. Izin tumaros, wilujeng sonten punten nupi ieu sareng saha namina? Dan abdi Doni Saputra. Nuju aya kagiatan naon ayeuna di dieu? Paling kami abdi mah ka dieu nyandak murang kali ameng olahraga. Sabaraha
Sabaraha kali sumping ka Gasmin ieu teh? Sering pisan sih soalnya kan bumi caket di dieu. Jantennya kami olahraga tanapi ngajakan urang kali sok ka dieu sareng istri gitu. Naon anu ngajantenkeun ieu tempat pikaresepeun dugi ka sering didongkapan? Kahijinya sarana olahraga tanapi tempat anu tiasa dianggo olahraga di antapaninya palinten mung ieu hungkul janten paling sering ka dieu gitu. Mangga hatur nuhun ya kana waktosna. Sakitu wae anu bisa simkuring nugikeun, balik deui ka rencangan simkuring anu di studio. Tah pemirsa, obrolan tadi teh janten panutup dina acara urang dinten ieu. Kasimpulanna, Gasmin antapani memang janten bukti yen gaya hirup sehat sareng kabagjaan sosial teh tiasa sajalan. Simkuring Alicia Putri sareng sakumna tim redaksi Lensa Bandung ngahaturkeun nuhun kana pahartosanana. Mugia dinten enjing urang langkung sumanget deui. Hirup Sunda, wilujeng sonten sareng tepang deui enjing.